Caritakeun Arjuna mangrupa putra bungsu ti Prabu Dewanata sarta Dewi Subadra putri Basudewa ti Karajaan Surasena. Aranjeunna geus kenal lami dugi aranjeunna boga rasa cinta nu sarua. Tapi Dewi Subadra teh teu terangeun yen Arjuna teh cinta ka Dewi Subadra. Jeung sarua oge Arjuna teu terangan Dewi Subadra gaduh parasaan anu sami. Samemeh cintana ditepikeun, kaburu aya tugas ti karajaan anu teu tiasa ditinggalkeun nu tungtuna. Arjuna sareng Subadra dipisahkeun nepi ka sababaraha tahun lamina. Dugi hiji poe Dewi Subadra ngadangu warta yen Arjuna dijodohkeun sareng Drupadi. Saatos ngadangu warta eta, Subadra gancang indit ka karajaan Indraprasta kalawan rasa keheul ka Arjuna. Tapi Subadra datang ke karajaan ku cara anu bener, sabab anu dijodohkeun jeung Arjuna teh babaturanna sorangan nyaeta Drupadi. Anjeunna kacida bagerna jeung waktos Subadra ka karajaan oge ditampi ku pinuh kabagjaan. Dugi hiji poe Drupadi sibuk iinditan kaluar istana. Nah, ti dieu aya kasempatan Subadra sareng Arjuna teh papanggih nepi ka aya obrolan jiga kieu. Kumaha kaayaan Dinda di Madura salami ieu? Abdi teu nanaon Kanda. Aya naon Subadra datang ka istana? Dinda ka dieu bade nyengkeun penjelasan ti Anjeun Arjuna. Penjelasan naon Subadra? Abdi ngadangu warta yen Anjeun bakal dijodohkeun sarta bakal nikah sareng Drupadi. Jelaskeun nu sabenerna Arjuna. Di mana Dinda terang warta eta? Teu penting waktu eta ti mana, jelaskeun nu sabenerna Arjuna. Arjuna nyaritakeun sakabeh kajadian anu tos kajadi nu tungtuna aya kaputusan yen Arjuna sareng Drupadi teh kudu dinikahkeun. Tah sapartos eta caritana, abdi hampura Subadra, abdi hampura. Drupadi emang jalmi anu amis budi, gelis, ratu, jeung permaisuri anu dipikaresep seueur ku jalmi. Kanda cocok sareng Drupadi. Dinda tong nyarios siga kitu. Kunaon Kanda? Yen sabenerna nu Kanda boga nyaeta Dinda. Subadra netepanon na Arjuna ku pinuh kasariosan, tapi tetep wae eta cipanon teu eureun ragrag di pipina Subadra. Lalaki nu salami ieu dipika cinta ti baheula ngungkapkeun parasanana ngantos telat sabab Arjuna geus dijodohkeun sareng Drupadi. Naha Kanda apal Dinda bogoh ka Kanda salami ieu. Dinda satu yang ngajaga perasaan tapi Kanda ngakhianat. Geus jadi syarat kadang pikan menta hampura ka Dinda. Subadra taya daya ngelawan dirina sorangan. Subadra saleresna kaduhung sabab ninggalkeun Arjuna. Dinda rek indit Kanda, Dinda moal datang ka istana deui. Subadra sing ngartos dina kaayaan kieu, Kanda oge teu bisa ngalawan aturan ieu. Subadra, naon anu kudu ku Kanda pigawe? Dangukeun manah Kanda sapertos Dinda ngadangukeun manah Dinda, nepi ka Dinda wani dongkap ka istana. Arjuna cicing anjeunna teu mampu ngomong nanaon deui. Dinda pamit Kanda.